Ari ti lemur ka kota mah butuh waktu ngan ukur 4 jam, nah kunaon sabalikna ti kota ka lemur mah geuninganan butuh waktu mang bulan-bulan bahkan nepikeun ka tahunan. Matak jang maraneh da kudu bersyukur ayeuna anu deukeut jeung kolot atawa anu saimah jeung kolot. Urang oge baheula mah sarua sok aya rasa kesel ka kolot teh sok aya rasa naon tapi geuninganan ari jauh kieu mah karasa. Hayang aprok teh geuninganan hararese tapi katang urang oge sarua keneh masih keneh bersyukur batur mah geuninganan komo geus arereuweuh kolotna teh. Balik ku balikna ka lemur teh geuninganan keur nempo hunyurana hungkul urang mah ayeuna tina HP ge masih keneh katingali nya masih keneh bisa ngadengin sorana. Matakan hade ngadoa teh cing dipalanyangkeun umurna urang teh nya sugan atuh kapaparinan ka hareupna mah urang teh diberean hirup geunah can bisa ngabungahkeun ka kolot teh ngahesekeun wae geuninganan nu aya nya teh mimiti burusut nepi ka ajeuna can ngabungahkeun keneh wae matakan urang teh ayeuna mah karek bisa ngadoakeun we hungkul geuninganannya. Pancena geuning ibarat urang teh boga harta sagunung hayang ditukeran cenah geuninganan jeung kolot urut nguruskeun urang baheula teh da moal satara cenah geuninganan nepikeun ka irah-irah ge kolot nguruskeun anak mah nya. Ai maraneh sarua teh geus bararoseun ieu teh geus bingung saur rek dahar naon buka rek dahar naon ieu ge saur rek nyandi nu aya we geuninganan di imah lah wararagah kaluar ieu teh di dieu mah macet ninganan bisa bijil teh teu bisa asup deui ka jero. Kakalah paso sore teh sok kakalah pikusingeun geuninganan matak geus we geuninganan nyen teh nu aya we di imah urang jieunkeun. Atawa kalau kaluar ti beurang keneh batur mah caricing keneh di imah urang mah geus kaluar bebeunang hahaneutna keneh kat motor ge kat ngageuleuk teu bisa liwat-liwat acan geuninganan ari geus paso sore mah. Meuli dadahareun ge hayang nu paburu-buru teh hayang nu paheula-heula teh nyeta atuh ninganan nepi teh momen sabulan sakali kieu teh. Geus pertengahan hawa-hawa mararudik ieu teh da saminggu di kalebaran mah geus moal aya nu dagang geus moal aya jelema nu rame nu loba da geus nungtutan baralik eta teh. Matak sabisa-bisa lamun anu teu baralik mah kudu boga bahan masakan da soalna moal aya nu dagang rek dahar naon cobakeun bingungnya paling enog deui naon deui da moal aya nu dagang da baralik baturna oge sok lalila eta teh 2 minggu tos lebaran kakarek biasa deui normal deui. Kat geus cing sareset hate oge geuninganannya ieu teh dibere bulan kieu mah asa babari ninganan cipano teh cing curucud we geuningan babari teh saingetnya loba dosa inget nanti kana segala rupa we. Teuing bulan isukan mah moal nepi urang teh kana puasa deui teh tapi kahayang macing palanyang umur we nya sararea segala-gala